Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu Sony Sarengdara bade macakeun biografi Raditya Dika. Satea acan dibacakeun ieu nama anggota kelompokna. Raditya Dika nyaeta saurang panulis, palawak, aktor, model, sareng sutradara asal Indonesia. Raditya Dika dikenal salaku panulis buku-buku jenaka. Anjeunna nyerat pangalaman sapopoe. Tulisan-tulisan eta asalna tina blog pribadina anu teras dibukukeun. Buku kahijina ditulisna dina tahun 2005 kalayan judul Kambing Jantan, anu asup kana kategori bestseller. Buku eta nembongkeun kahirupan Raditya Dika nalika kuliah di Australia. Tulisan Raditya Dika tiasa digolongkeun salaku genre anyar. Nalika anjeunna nyerat buku kahijina, memang teu loba anu asup ka dunia tulisan komedi, utamina anu bergaya diari pribadi, personal essay. Anjeunna gaduh ciri khas saorangan upami dibandingkeun sareng penulis sejen. Nyaeta dina unggal judul karya tulis anu dijieun salawasna ngangkat nami-nami sato, salah sahijina nyaeta Kambing Jantan. Raditya Dika lahir dina tanggal 28 Desember 1884 di Jakarta. Nami asna Dika Angkasa Purwa, Angkasa Putra Moerwani. Tapi anjeunna ngarobihna nalika diuk di bangku kelas 4 SD. Waktos eta anjeunna nyuhunkeun idin ka kolotna pikeun ngarobah namina tina Dika Angkasa Putra Moerwani janten Raditya Dika. Robahan namina eta henteu secara resmi, malah akte kalahiranana masih katarik sareng nami Dika Angkasa Putra Moerwani. Nalika ujian kalulusan SD, anjeunna dipeta pihak sakola pikeun tulis namina dina formulir. Tapi anjeunna nyerat namina salaku Raditya Dika, sanes nami anu katarik dina akte kalahiranana. Hal ieu nyebabkeun ijazah SD anu sakuduna Dika Angkasa Putra Moerwani janten Raditya Dika. Sakitu anu ditos dibacakeun Dara sareng Sony hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi